Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Haturan ka urang Bandung, urang Majalaya, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cirebon, urang Cianjur, urang Batu Jajar, urang Cimahi nya, kanggo ka urang Tangerang, urang Depok, urang Banten, urang Garutnya. Pokona mah kasadayana urang mana bae ayana di Jumaranco mugia kebek ku kabingah. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana Dulur Barani, atuh kimir hasik anu kedirempuk ku balad-baladna Bajaweng nyatana aya Kidarga, si Bohim, oge aya si Kinta, si Kemed, si Darman, jeung Ki Jampang, malahan Mas Karso ge aya nyilu nyerang. Harita anu pating hariuk nyatana teungelan eujeng bedog-bedogna teh. Aya keanehan jeung aya kejadian nu luar biasa dulu Barani. Sakumaha bisa pusplos kena kisana jeung nyingkahan bedog lawan angraya wae nu keuna atuh. Harita bedog si Bohim waktu keur diteungel beungeutna ku Kidarga tuluy ngelok. Si Bohim ngambatkeun bedogna duk keuna kana awakna, tapi kimir hasik teu cecel teu bocel. Geus kitu disusul ke bedogna Mas Karso jeung bedogna Ki Jampang oge bedogna si Kinta keuna pisan kana awakna ieu kimir hasik. Tapi dulur Barani kejadian nu aneh geus kitu teh cung waduh tawat. Kabeh musuh-musuh kimir hasik ngajarengkang naramru atuh. Sabada ngadekeun bedog-bedogna kana awak kimir hasik anu jigah keuna kana cadas satu sugan mah. Sabab harita kimir hasik teh nyatana mibanda ilmu pamerena tibah karta. Sore sia teh harudang deui sia. Maraju kabeh cacing-cacing cau tukang ngaletakan bujur si Jaweng. Ngadon patinggal lerek kitu sia teh. Ceuk kimir hasik mah panas kalawan lawan anu harita keur ngajarengkang. Atuh keunana ka Kidarga si Bohim katut nu lainna. Salaber hadena teh. Gurinya harudang. Ari sugan teh rek ngayageun serangan deui ka kimir hasik. Harita anu pangheula ngapecir ngagunakeun jus sangka saya bote Kidarga jeung si Bohim. Nyapu gue anu lain oge ka asup Ki Jampang jeung Mas Karso.
pating buriak malabur lalumpatan burber anu kakulon kawetan geus ngarasa teuntupan ngayonan amukan Kimir Hasik anu tetela hese pisan dirubuhkeunana. Bah, dasar cacing cau kabeh. Anggar we cacing cau mah cacing cau. Kalah awak we tararing hungul gitu. Ari pangabecus teu beda we jeung keuyeub abus ya. Ceuk Kimir Hasik ngajanteng bari nempokeun lawan-lawana anu pating belecet ninggalekeun pakalangan. Mireungeuh balad-baladna anu geus bubar katawuran ninggalekeun pakalangan. Bah Jaweng anu kaayana harita sarua geus kadeseh ku kahebatan jeung kadijayaan ilmu Ki Madhapi. Manehna oge jadi ngarasa marami pikeun neruskeun tarungna. Sanajan manehna bibanda ilmu kawedukan nu langka atur araheng, tapi Ki Madhapi oge sarua ilmu jeung ajian teu eleh rongkah batan nu dipibanda ku manehna. Keur kitu gorowo Kimir Hasik ngagorobok ditujukeun ka Ki Madhapi. Kang, perlu bantuan kuring teh euy. Pokna bari nyeureudeg rek asup ka tengah-tengah pakalangan. Teu kudu Hasik lah, sakedeung deui oge yeuh. Bakal mabur aki-aki bongkok teh nguturkeun balad-baladna. Pegatan we tidinya ku si laing. Bisi mabur tigas we beheungna sakalian. Tema Ki Madhapi lain tanpa alasan nyarita gitu nate ka Kimir Hasik teh sabab dajeng nyana katempona lawan teh culang cileung neangan celah pikeun bisa mabur ti hareupeun manehna. Siap Kang lah, keun guguring urang sunatan sakalian mabur mah. Ceuk Kimir Hasik kadengena estu matak panas kana hate Bah Jaweng, tapi teu nemalan diledek kitu teh kudua musuhna teh. Kurang ngajar penting ieu aing ngaku kana kehebatan sia kunyuk raun. Tapi jagoan isuk atawa geto aing pasti bakal nyieun baitungan ka sia duaan dulu. Cacap nyarita kitu belesat keres. Jadi Mbah Jaweng sacepet kilat geus ngaleungit ti hareupeun Ki Madhapi mabur dilegleg ku beleg-begna peuting. Ya jeung aing oge kumaha ya Hasik? Kumaha teu Kang? Duh, teu kapagat ke kuring kamana maburna tah kieu grebokeun jurig deh. Sakilat naker euy kawas angin we. Heukeun bae lah Hasik. Teu kudu dibeurik euy. Mending urang bado ge barang-barang nu aya di gogobrogna. Taya kapatutna teuing aki-aki teh. Nyadon mabur ti lembur sorangan deh. Dasar jawara kelas tarasi. Hayu Sik lah. Urang asup ka gogobrogna yeuh. Ringkid we sakabeh nu aya mah. Dulur Barani. Saterusna maranehna belas bus arasup ka imah Bah Jaweng. Lumayan di jero imah teh loba barang-barang anu laku dijual. Malah duit oge manggih dina handapkeun tempat sarena Bah Jaweng. Hayu balik Sik ya, cukup sakieu ge yeuh. Abong di imah gegedug garong euy mun sagala aya. Radio oge meuni aya kana 5 sikina. Jaba radio marahal ieu mah euy. Mun dijual ge ieu mah tang teu babari. Dulur Barani atuh geus bebeunangan kitu maduanana kalaluar ti jero imah. Laju laleumpang ninggalkeun lembur pasir hunyur rek mulang ka lemburna. Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu saati ya. Ayeuna urang nyaritakeun Bah Jaweng. Saenggeus tadi geus ngarasa teu untupan pikeun neruskeun tarungna. Manehna mutuskeun pikeun ngejat ti pakalangan jabani ngarasa amek ka balad-baladna anu ngadon malabur ti heula ninggalekeun manehna.
Di hiji imah anu pernahna aya di pangsisina, Bajaweng katempo keur diuk bangun anu ripuh naker. Dadana naik turun, sakapeung ngohkoh batuk meuni teu eureun-eureun. Yeh, dasar manusia eueuh gunana. Aduh, beujeng batuk di pirang ngalawanan manusia sasiki ge nepikeun ka malabur. Lain ornaman pantas ngeliat di pakalangan ge. Da lain bantrak-bantrakeun lawan teh euy. Aduh, si Darga jeung si Bohim teh bisa diandalkeun tah. Kurang ajar pisan. Komo si Jambang jeung si Jawa Koek mah ngadon nyatu we hungkul ngajedog jeung aing teh. Bajaweng kukulutus bari reng hapranyug. Kamana cenah marantogna tetah si antahod teh. Docro. Hudang sia goblok aing minta nginum. Cuk Bajaweng bari ngagedoran panto imah anu golodogna keur didiukan ku manehna. Teu lila oge kadenge ti jero imah teh aya sora anu leumpang luhureun palupuh. Brai panto dibuka, katempo tangtungan saurang awewe anu umurna kurang leuwih kana 40 tahunan ngajanteng bari gigisik, kutangna ngalek-lek bari jenggeus ku leuheuh di buukna acak-acakan. Jika nu tara ngurus we, tapi ari beungeutna mah pantes. Aya naon Abah? Da ieu mah lain imah si Docro, ari Abah keur naon beuting-beuting ngadon diuk dina golodog kuring. Cek eta awewe bangun anu curiga. Ih, sugan ke imah si Docro. Ari salaki maneh keur naon Ki Jot? Tanya Bajaweng. Panonna rada meletet kana kutang ceuk Ki Jot. Ngaranna eta awewe teh. Teuing da geus tua peuting teu balik-balik. Apanan barang siar jeung anak buah anu lainna. Kamana barang siar nikeun ka can balik wae atuh Abah? Kalau kamalik nanya cik Ki Jot teh ka Bajaweng. Oh heuh, keur barang siar ka lemur anu jauh meureun euy. Keun bae isukan ge balik euy. Bae Abah asup ka jero. Ceuk Bajaweng rada ngaget-get nyaritana teh. Ting naon nu jadi sabab ujug-ujug ngaget-get. Jika anu leuwiniun atawa katirisan. Mangga ari Abah da aya cai enteh wae mah ngan geus tiis. Bisi bade tuang oge da aya di sangumah gede. Ngan nya tak kitu deungeunna mah saaya-aya we aya beuleum peda jeung sambal goang hungkul. Teu hayang dahar Abah mah nyai. Minta cin teh we alah teu kuat hanaang. Kela atuh urang canak heula tekona. Cek Ki Jot terus ngaleos ka dapur. Tulila oge geus ngurunyung bari mawa teko jeung gelasna. Mangga Abah rek nginum mah. Kituna teh bari nyician cai kana cangkir. Saong diasongkeun ka Bajaweng. Atuh ku Bajaweng teh ditampanan. Terus diinum mending ngalek-lek bakat ku halab-hab kacida. Tas di mana Abah teh meuni jiga anu capek kitu? Ente tos di mana-mana euy Ki Jot. Biasa we tos lelempangan ngajag-jaggeun suku asa cara rangkeul. Tembal Bajaweng. Panonna terus ngareretan kana kutang ceuk Ki Jot anu ngalek-lek. Puguh we eusina teh meuni eces pisan katempo ku Bajaweng. Anu jiga katepel. Paingan ngareretan wae atuh cenah. Ku abdi atuh urang pencetan bah beh teu carangkeum mah dijamin geunaheun geura. Ceuk Ki Jot nawaregeun jasa nyaritana henteu anger aya lemes aya kasar. Nya sok atuh ari daek mah keuneng teh diburuhan ku Abah. Kela atuh hareudang Abah teh urang buka heula we nya bajuna. Harita Bajaweng terus mukaan baju jeung calana pangsina ukur make kolor we hungkul. Nyai pugu abdi ge teh hareudang asa hareudang pisan. Dek hujan sika nama Abah. Bae abdi ge dibuka baju banyak. Da moal naon? Teu nunggu jawaban ti Bajaweng ceuk Ki Jot teh. Langsung we jug baragada we. Manehna mukaan baju jeung sampingna atuh pugu we. Bajaweng nembikeun ka mola tawa dadu.
Netep kana pangawakan Cekijot anu ukur make kutang jeung calana jero hunggul teu beda we jeung ucing nu ningali jaer anu kacida montokna. Be nanaon ari Nyai pamarli eta teh bisi aya nu asup ka imah. Hayo nyangka nu lain-lain ka Abah ge cek Bajaweng. Nyarita kitu nanti teu sadar ari leungeunna mengagarayam nyabakana pingping Cekijot. Ari Cekijot jiga nu ngajageun deui leungeun manehna oge nyaho-nyaho ngaragamang mapai kana kolor Bajaweng. Ih nanaonan Kijot getek ieu. Aduh iya Abahnya sakieu kolot ge gagaduhanna mah ageng. Cek Cekijot. Tapi barang keur dina kaayaan tegang saperti kitu kadenge di luar aya sora anu gogorokan bari ngetrokan Panto meuni tarik naker. Panto buka atuh Cekijot, buka heula pantona aya saha di jero atuh cenah bari terus kegedor kana Panto nempikeun ka euneur atuh imah teh. Aduh cilaka aya si Bohim jor-jor ka di sagala rupa nyahoeun kitu aing aya di jero. Bajaweng pohara leuwasna sakilat manehna ngarau pakeanna anu ngalumuk di handap rap dipake bari rusuh pok nyarita diharewoskeun ka Cekijot. Abah rek keluarnya jalan tukangi omat ulah dibejakeun ka si Bohim namun Abah asup ka imah Nyai ke urang teruskeun di mun geus nyalse nya. Geus nyarita kitu mah teu nunggu jawaban deui ngan belesat we Bajaweng teh ngabelesat luncat muru ka lawang dapur. Bubuhan luncatna ngagunakeun elmu ngentengkeun badan anu geus tingkat campurna. Jadina teh teu kadenge ngaraket-raket acan Panto tukang anu dipake jalan kaluarna teh. Teh heula dagoan sakedeung. Temal Cekijot kituna teh bari makekeun deui baju jeung samping kebatna. Saterusna ngoloyong nyampeurkeun ka lawang Panto. Rek naon beuting-beuting gagedor ka imah batur maneh teh Bohim? Teu boga kasopanan teuing ya. Tadi juga aya sora lalaki di jero. Aduh, eta teh saha? Kapanan si Darman mah keur eueuh di imah lain. Cek si Bohim bari mencerong kana beungeut Cekijot anu katamponna runcang rinceung ciga anu nyeri panon. Aya lalaki saha lalaki teh Kang Bohim? Eueuh sasaha di imah kuring mah? Eta mah dedengean we meureun. Jeung gue tempok ka jero bisi maneh teu percaya mah. Sugan teh aya jelema pae atuh ari eueuh sasaha mah hampura we uing ceu atuh hayu euy urang baralik ka imah si Abah deui lah atuh. Cek si Bohim ngajak ka baturna anu narangtung di tukangeunana. Kelah Bohim euy, ari si Abah ka mana lompatna atuh tadi teh. Da geus eueuh sasaha di tempat tarungna ge. Si Madhapi jeung baturna geus maranto gelemurna. Cek Kidarga ngarasa salempang ka Bajaweng. Hayu we urang ka ditu atuh saha nu nyaho ayeuna mah si Abah geus aya di imahna. Aduh jeung mudah-mudahan we salamet teh teu kabeunangan ku teungeulan Ki Madhapi anu nyilakakeun kana dirina si Abah. Aduh. Cek si Bohim mutuskeun ka sakabeh batur-baturna. Kelah Kang, hari ini dihandapkeun golodog jiga cenah si Abah geuningan. Bener we geuning cenah si Abah. Ari si Abahna ka mana we? Anu bener aduh. Cingan bawa ka dieu Kinta. Laju si Kinta teh terus nyokot eta senal tarumpah milikna Bajaweng handapkeun golodogna Bikijot. Barang ditempo bener pisan we salarea oge arapaleun karena senal gegedugna nyana senal tarumpah ka memet Bajaweng. Nya meureun hartina nya kitu teh lah keun bae lah hayu we urang baralik ka imah maksud dewek teh ka imah si Abah kembae meureun si Abah teh hayang blaem-blaem meureunan. Aduh
Pring we atuh sararea leumpang muruk ka imah gegedugna bari mawa senal Bahjaweng si Kinta mah. Teu lila antarana Ki Darga sapara kanca geus narepi ka hareupeun imah Bahjaweng. Katempo di jero imah teh caang ku cahaya cempor, jeung kadenge oge aya sora anu batuk. Cing cirining nu boga imahna teh aya di jero. Kalawan teu uluk salam heula, Ki Darga jeung nu sejena langsung pating kalacat asup ka jero imah. Kasampak di jero imah Bahjaweng keur ngajemprak sila bari mancetan tarangna. Barang mireung balad-baladna nyampeurkeun, Bahjaweng jug langsung molotot be bari pok nyarita dibarengan ku sesentak. Dasar manusia-manusia kecing saria mah. Areueuh kabagug teu bari sadiaan ngelegeun sia KBG. Ngalawanan manusia sasiki kolobaan be kalakan lajir pengacut ilaing mah jeuleuh. Cenah kituna teh bari teteh nyerag sagala. Puguh we meuni inggeung imah teh jiga anu rek runtuh. Da lain eleh kuring mebah tapi lawana we anu kuat teuing jadi we hese dielehkeun. Ceuk Ki Darga maksakeun nyarita. Sarua deuleu goblok. Hartina eta teh si lain teh kabeh teu mampu ngarubuhkeunana hartina eleh. Alias keok ngarjing teu. Geningan abah ge lumpat di pakalangan. Aduh, hartina abah ge sarua eleh. Aduh. Cek si Bohim ngawani-wani maneh ngabijilkeun nu aya di jero hatena. Ih, Bohim si lain malik-malikeun wae. Dewek mah lain eleh, tapi ngajak tarung di tempat anu lega ka musuh deuleu. Tapi kala kemarantog di dadagoan teh ku dewek salila eueuh deuleu. Temal Bahjaweng bisa pisan we nyeun alasana teh. Memangnya tadi abah lompat ke mana gitu? Lain lompat dewek mah tapi ngajak di tempat anu lega, ngarti Darga? Nya di mana gitu di tempat anu lega teh? Ki Darga terus nyedekkeun. Di tegalan deket jalan anu rek kalamur bilung deuleu. Naon gitu he? Kieu bah. Tadi kuring jeung anu lainna manggihan senal abah dihandapkeun golodok imah Cekijot. Nya Cekijot pamajikan si Darman. Tah ieu senalna abah yeuh. Pan ieu mah senal abah lain. Bahjaweng katampo beungeutna rada ngariuk pok nyarita deui. Rada leuleuy ayeuna mah. Oh, aya di hareupeun golodog si Darmanya. Paingan ku dewek diteteangan ka ditu kaje teh kapangih puguh dewek teh geus lieur neneanganna deuleu. Nah kamana senal teh cek teh kitu. Ari teh aya di golodog da si Darman geningnya. Nuhun atuh Darga. Cenah bari nampanan senal anu diasongkeun ka manehna ku Ki Darga. Nah, bisa aya di hanabeun golodog imah Cekijot. Atuh nya bah. Asa teu ngaret di kuring mah. Cek si Bohim tetelepek. Jika nama digiwing ku ucing we meureun Bohim bisa wae kapanan. Oh, digiwing ku ucingnya. Cek si Bohim bangun anu keukeuh curiga bari jeung nyengir. Maksud si lain dewek teh asup ka imahna pamajikanana si Darman gitu. Cekijot tiga nu curiga sia mah Bohim. Bahjaweng jadi molotot deui. Teu pisan-pisan nuduh ka abah kitu. Aduh. Nah atuh sia teh minggis lah dewek rek hees. Sok we ayeuna mah rek ngarobol mah rek balik oge jug wae deuleu. Cek Bahjaweng. Saterusna manehna ngoloyong asup ka anggona. Panci harita teh memang geus tincek aja nari leutik. Saterusna mah Ki Darga jeung batur-baturna oge si Bohim pating goledag salare di pertengahan imah. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia.
Nililikna jarum waktu muter ngulilingan angka muru menit marosekon. Jog anyog ka wanci isukna nepi ka leuwih wanci haneut moyan. Anu sarare teh masih keneh ngagaluher ngagalebra. Kerek malahan mah beuki patarik-tarik. Padahal di luar panon poe keur mejeuna mentrang-mentring. Mbah Jaweng oge anu biasa hudangna sok tanginas harita mah can kaluar ti jero engona. Nyameureun pedaker waktu tadi peuting tas capek tarung patutunggalan ngayonan Ki Madhapi sarua jeung anak buahna oge saurang oge can aya anu lilir dina sarena. Hudang-hudang sote kulantaran kagandengan ku sora anu gogorowokan di luar bari kegador kana panto nyepikeun ka salarea pating gurubug. Kidarga mah langsung muru ka lawang panto. Barang panto dibuka si horeng anu datang teh si Jakalana Lodaya nu harita keur ngajanteng hareupeun golodog. "Oh, saha cenah?" ceuk Kidarga. Geningan ilaing Jaka." "Ari siabah aya Kang?" Pokna tumanya ka Kidarga. "Oh ya ngan sare geuning can hudang. Rek aya kaperluan naon gitu waya kiwari geus tanginasnya mah ka dieu deui." Kidarga malik nanya, "Rasaan mah teu tanginas teuing. Mejeuna we wayah kieu na tamu mah da geus beurang deh. Panon poe ge geus manceran malahan sagedeung deui ge bedug lohor." "Oh, geus beurang gitu. Ari sugan kuring teh isuk-isuk keneh ieu teh, Be. Kabeurangan atunya. Kelatuh daguan di dieu. Di jero hareurin kuno sarare can harudang." "Heug, ku kuring daguan di luar bejakeun geus siabah aya kuring gitu." Leos we Kidarga teh asup deui ka jero ieu mah. Kasambak batur-baturna nu tadi karek ge ayeuna mah geus harudang. Keur ngarariung beurina rangkeup tuur bangunan nu lulungu keneh. "Aya saha Kang?" tanya si Kinta mencerong kana beungeut Kidarga. "Si Jakalana Lodaya euy, rek aya perlu cenah ke siabah. Ari siabahna geus hudang acan." "Geus tadi teh keluar cenah mah. Tinggal ka mana da ka tukang?" emah si Kinta sajelasna. "Ieu jeung dewek mah," nu nyarita teh Mbah Jaweng keur nangtung di lawang dapur. Leungeun katuhuna katempo nyekelan bekong wadah cai. Itu Abah, aya si Jakalana Lodaya di luar. Rek aya perlu cenah ka Abah, ting rek aya perlu naon, teu apal kuring mah." "Lain cenah ka jero atuh si lain Kidarga. Tapi kan baik ya Kang, hari di jero mah coba hareudang deh. Ayolah, orang kali itu keluar. Ulah cari cing lagi mah bisi runtuh ke imah dewek deh." Atuh dulur barade sararea kaluar ti jero imah. Barang geus araya di luar nyawe di buruan teh geus aya si Jakalana Lodaya keur diuk dina tangkal jambu. Hampura kuring geus ngaganggu Bah. Kuring aja ka dieu teh aya obrolkeun anu penting ka Abah, ceuk si Jakalana Lodaya. Kituna teh bari cengkat tina diukna terus nyampeurkeun ka Mbah Jaweng. "Urang ditepas we atuh ngobrolna. Kinta, bawa cai ka dieu euy sakalian ngaliwat atuh." Mbah Jaweng baparentah ka si Kinta. "Ngaliwat naon Abah? Pugu beasna ge pan eueuh. Beak lin, jemalah jeung karung-karungna ge eueuh. Tingku saha di badogna." Tembal si Kinta. Ajeng nyana panan beas jeung barang-barang nu sejenna oge geus ludes kabeh di badog ku Ki Madhapi. Waktu peuting teh basa tas tarung teh, "Setan alas bangkar warahnya. Fasiji gubug ko walak si Madhapi nya yeuh. Bener-bener nincek hulu tah manusia teh euy. Wanian ngagarong digegobrok gegeduk garongnya." Mbah Jaweng nepikeun ka ngahega kadu. Ngarasa ditincek hulu ku Ki Madhapi jeung baturna anu ngaran Ki Mirhasik. "Saha si Madhapi teh Bah?" tanya si Jakalana Lodaya. Saenggeus diuk pahareup-hareup ditepas jeung Mbah Jaweng. Sawatara eta balad-baladna Mbah Jaweng nu tadi ngariung saware geus marulang ka imahna masing-masing. Atuh tinggal si Bohim jeung si Kinta anu araya keneh teh. Ki Madhapi ngaranna teh euy jeung Ki Mirhasik. Peuting tadi teh geus kadararieu ngajak tarung ka Abah. Ngan naon gitu Bah?
Jakala lo daya penasaran. Rumah sahabat jeung sakabeh anak buah abah teh euy teu bisa ngarubuhkeun eta dua manusia. Atuh maranehanana teh mantogna teh meureun bari lumpat rampid ka jero imah sagala digobogna si Gelode dah. Si Madhapi jeung si Mirhasik. Temal Bajaweng. Oh jadi abah ge eleh meureunanya. Lain eleh meureun mun eleh mah abah kudu kojor meureun. Tadi teh abah teh kuat hayang kacai. Lumpat heula abah teh modal barang ka dieu deui geus arareueuh nya geus maraok ngabaradog ke imah abah meureunan. Oh, kumaha eta ciri-cirina dua jelema teh bah? Si Jakalana lo daya teh telepek. Penasaran hayangeun nyaho. Saya geus dicaritakeun ngeunaan ciri-ciri Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik. Geus teu gue pasti anu dicaritakeun ku Bajaweng teh tayalian dua jalma anu kamari bentrok jeung dirina. Kitu pamikirna si Jakalana lodaya. Pasti anu kamari bentrok jeung kuring. Ari kitu ciri-cirina mah bah. Memang dua jalma eta mah lain bantrak-bantrakeun abah. Kuring oge rumah sakasoran. Samalahan mah pecut lodaya bodas pakarang warisan ti guru kuring oge nepikeun kabuntung jadi dua abah. Nyata tuh lumayan oge eta wawasena teh lain hanap-hanap bah. Kucan teh kitunya jeung si lain ngikung si galungannya. Nyata kiku abah oge ampir-ampiran bobor karahayuan. Puguh kedua manusia eta teh. Untung nama abah na kaburu hayang modal jadi we teu jadi tuluy gelut teh. Cek Bajaweng. Rada babalieuran nyaritana teh da puguh bohong. Percaya ka abah mah. Terus ayeuna rek kumaha teu pakarepan abah keur ka hareupna. Maksud guring teh naha moal nyieun balitungan ka eta jelema. Nya geus sawatara waktu ieu mah moal waka euy. Dewek loba keneh pagawean. Keun bae antep heula, tapi lain nganu hati moal diantep ku abah teh. Hiji waktu mah pasti abah hitungan jeung abah. Kewe mun abah geus nyalse, pasti dijorak dah ka gobrokna. Oh gitu. Dan memangnya segala bagai kudu pas jeung kana waktuna abahnya. Supaya segala aya dina kalancaran jeung kaunggulan. Kitu pan bah. Bener pisan euy. Terus maksud lain ka dieu sabenerna aya kapentingan naon atuh Jaka. Pok gera omongkeun, prak gera caritakeun. Lain haya weh puah-puih wae kita tadi cerita ge. Sok caritakeun ka abah ayeuna keneh haya kaperluan naon. Kieu abah yeuh, jadi kieu. Maksud kedatangan kuring ka dieu teh sabenerna mah aya patula patarina jeung dua jalma anu penting tadi teh ya. Sarua anu ngajorag ka dieu ka abah. Nya anu tarung jeung abah. Jadi ari singkatna mah kuring teh rek ngajak ka abah. Kumaha abah daek temun ku kuring diajak ka Garut ka wewengkon guring. Maksudna rek ngepungan guru ilaing gitu kayak yang jangkung. Terus naon hubunganana jeung Ki Madhapi katut Ki Mirhasik? Ceuk Bajaweng. Abah mah nya maksud kuring teh urang bebeja ka guru kuring ngeunaan kejadian-kejadian nu geus kaalaman ku kuring khususna oge nu karandapan ku abah jeung balad-balad abah sakalian urang caritakeun ngeunaan si Gobang oge jeung sakalian urang ngawanohkeun abah ka guru kuring kitu ngarti panginten. Oh kitunya hayu we atuh. Tapi raha mangkat ka dituna apana ayeuna mah abah nage boga keneh hancap pigaweun. Hancap pigaweun abah. Teu kudu dicaritakeun jeung teu kudu nyawa eta manusia abah. Paling oge pageto we atuh lah. Kumaha mun geus beres pageto? Nya teu naon ieu we. Tapi kuring milu cicing heula di dieu meureun meh teu bulak-balik. Ja bahasa can pulih bener awak kuring ge bah yeuh. Urut tarung kamari jeung si Madhapi jeung baturna oge. Nya sok we abah mah moal nyarek aparanti heula ge abah ngajak di dieu ngariung salilana cicing di dieu atau we abah mah jadi nambahan kekuatan gitu nya. Oh nuhun atuh bah nya nepi ka waktuna indit ka Garut we kuring cicing di mah abah mah. Ka hareupna mah kuring rek mikir-mikir heula.
Nyatina nangon gitu oge. Abah mah moal maksa. Ngan satadina we nyarita kitu sote tibatan selain apluk-aplukan tebuguh man dituju. Nya mending ngahiji jeung abah gitu. Tapi dari kitu keputusan mah cek tadi oge. Abah ge moal maksa. Nya kitu bah. Da tujuan kuring pangalunta ti lembur ti tayalian pikeun mecak-mecak ilmu pangawaruh pangawaris ti eyang guru. Nyatana aki kuring sorangan sanajan ti gigir oge eyang jangkung. Nya henteu gaplah eta ge ari hareupan jago-jago katut jawara-jawara anu lain mah. Ilmu pangabisana kuring teh kabilang bisa sebutkeun unggul. Ngan ku si Gobang rumasa kateter jajaten katitih pangarti jeung kunu kamari teh nyaeta Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik. Rumasa kuring teh teu mampu ngayonan wawasana. Ari ku si Gobang mah sanyana mah ku pangabisa ulin menpona mah kuring teu kateter teuing. Ngan bubuhan manehna boga pakarang nu ngaran Gobang Kabuyutan. Kitu tah. Cek si Jakalana Lodaya negerakeun unek-unekna ka Bajaweng. Jadi kitunya. Terus rek naon pangna si laing boga paniatan rek mulang ka lamur teh atuh? Tanya Bajaweng mencerong kana beungeut si Jakalana Lodaya. Nyarek bebe jawe ka yang guru ngeunaan kejadian-kejadian nu geus karanapan ku kuring. Salila keur ngalalana mapai-mapai pilemuran. Sakumaha pancen ti anjeunna. Da cek guru kuring mah nalika kuring rek lunta ti lembur teh nyarita kieu cenah moal aya saurang jawara oge anu mampu mapakan ilmu kadijayaan kuring. Tapi apanan buktina? Bari sakalian we rek menta deui ilmu anu leuwih aheng. Batan anu geus aya di diri kuring. Kitu tah bah. Ade atuh ari kitu patekadan si laing mah. Abah oge sakalian we rek mulungan pangartina ti eyang jangkung. Sugan we sasiereun sabeunyireun da baheula waktu keur ngora abah kung si Tepung jeung Ki Jangkung guru si laing teh. Teu ngingeteun keneh teh henteu ka abah ge. Dina engke pangihna ge euy. Dulur barani anu saterusna mah duarana uplak ngalobrol ngaguar pangalaman sewang-sewangan. Pang-pang nama Bajaweng nu ditangga pangalamanana ku Jakalana Lodaya salila malang melintang milu ngaramekeun dunya kajawaraan. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia urang kocapkeun waktu 3 poe ti harita. Isuk-isuk keneh Bajaweng jeung Jakalana Lodaya geus patinggar di Gleumpang mapai-mapai jalan desa anu brasna ka jalan gede. Saenggeus maraneh nepi ka jalan anu nepungkeun antara wewengkon Majalaya jeung wewengkon Garut. Celak duanana narae kana oplet jurusan Majalaya Garut. Anu maksudna tajalian rek ngajugjug ka patempatanana eyang jangkung anu padumukanana aya di wewengkon Garut. Kurang leuwih 2 jam lalampahan tim Majalaya ka Garut teh. Bubuhan waktu harita mah di jalan teu loba kendaraan jika waktu ayeuna. Jadi istilah macet nyemprung we oplet teh. Di lebah gapura anu kadituna ngebat jalan leutik duanana tarurun tina tutumpakanana. Saenggeus mayar ongkosna terus maranehna leumpang mapai-mapai jalan satapak anu brasna ka pilemburan. Nyatana ka lembur matuna eyang jangkung teh. Jauh keneh imah eyang jangkung teh Jaka. Da baheula mah di poloba dieu teh kawilang leuweung geledegan keneh euy. Can jadi lembur saperti kieu nalika abah sok ka dieu mah. Heueuh sainget abah kitu. Imah eyang jangkung teh di lebah ritu tuhnya mun teu salah mah. Ceuk Bajaweng bari curugna nunjukkeun ka hiji tempat anu aya di kiduleun lembur eta. Oh gitu bah. Tuh di pangnungtungna imah eyang jangkung mah anu di tukangan aya kebon sampe. Geus deukeut da. Sakeureng deui ge nepi. Tembal Jakalana Lodaya bari jongjon leumpang. Ieu katelahna lamur naon nya? Ieu teh babakan Tarogong bah. Oh, babakan Tarogong.
Cep weh Bajaweng teh teu nyarita deui. Akhirna mah nu lembang teh anjog gareupeun hiji imah panggung. Pernah narada anggang ti imah-imah sajana. Lumayan gegek pangeusina jeung imah-imahna oge aya talemur teh. Ta ieu imah hayang jangkung teh. Kalada gua heula sagedeung. Ceuk si Jakalana Lodaya dari ngoreleng lempang ka tukangeun eta imah. Bajaweng nu masih ngajanteng rada teu ngarti naon sababna si Jakalana Lodaya kalak muru ka tukang imah. Apanan sidik pantona maya dihareup. Kari uluk salam we atawa punten mun ceuk urang mah kitu ceuk pamikir Bajaweng. Teu kungsi lila kurunyung si Jakalana Lodaya ngurunyung bari pok nyarita. Hayu asubah keur di tukang hayang janggungna. Asup cenah kagok keur ngomean kana embe. Ceuk Jakalana Lodaya bari manehna ngalacat kana golodog laju asup ka jero imah. Bajaweng oge teu nyarita naon deui manehna nuturkeun ka Jakalana Lodaya anu geus asup ka jero imah ti heula. Dulur Barani teu kungsi lila kulutrak kadenge ti peleba lawang tukang sada anu ngulutrak teu lila bray reregan lawang dapur muka. Geningan aya tamunya. Hampura eyang karek nepungan. Itu kandang domba jeung kandang muning tihangna runtuh. Dasa beuting di tengaran wae atuh da. Anu arita nyarita teh tayalian saurang lalaki nu lumayan geus rada kolot. Pangawakanna jangkung begang, beungeutna dekok. Atuh kumis jeung janggotna paranjang geus barodas. Atuh sapasang leungeunna paranjang. Matak disebut eyang jangkung teu jangkung leutik ieu jalma teh. Nya ieu pisan anu katelah Ki Jangkung atawa Eyang Jangkung guruna si Jakalana Lodaya. Nyayang nepangkeun ieu abah ti wongkon Majalaya pun Bajaweng nu katelahna. Ceuk si Jakalana Lodaya tuh Bajaweng teu ngasongkeun leungeun bari imut pok nyarita. Nepangkeun sim kuring pun Jaweng di Majalaya. Ceuk Bajaweng bari manggut. Oh, ci Majalaya nya. Asa kungsi baheula boga babaturan orang Majalaya teh. Ih, apana nyeta kuring pisan. Abah Jaweng teh. Kuring mapal keneh kayang deh. Ke. Oh, inget aja nama Ki Jatma nya. Ceuk Eyang Jangkung. Tetela manehna oge ingeteun ayeuna mah Bajaweng teh alias Ki Jatma teh ngaran aslina. Nya kuring Jatma teh Eyang. Geus tara dipake eta ngaran deh. Oh, bagja atuh. Urang bisa ditepungkeun deui. Geus puluhan tahun meureunannya. Anjeun tara ka dieu. Kumaha calageur anak pamajikan anjeun di ditu di Majalaya. Kuring mah geus teu boga anak teu boga pamajikan Eyang. Hirup teh nganyorangan we uku dibaturan ku barudak. Nya bisa disebutkeun anak buah kitu tah Eyang. Ceuk Bajaweng deui. Eueuh waktosna dulur teu karaosnya parantos seep. Cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.